Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kameumeut urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Maung Kajajaden. Ayeuna bagian anu kaopatna. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Maung Kajajaden bagian anu kaopatna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Jigana urang aya nu ngintip tadi Kang. Nya bener aya nu ngintip jigana mah. Ayeuna urang kudu iatna tur waspada bisi katohian. Atuh kedah kumaha ayeuna urang Kang? Cek Dewi bangun anu bingung. Tos we ayeuna magera wih ka bumi enggal. Sok. Nya mangga atuh Kang. Atuh geus kitu mah gancang. Nyi Dewi meresan seseuhanana laju diasup-asupkeun kana dingkul. Geus kitu mah kalacat weh naek laju mulang ka imahna. Para wargi sadayana tisaprak kajadian eta dina hiji poe mandri tak pernah nempo deui Dewi mangkat kawalungan pikeun nyeuseuh. Padahal manehna unggal poe meh ampir teu kaliwat datang ka eta walungan sabab hayang papanggih jeung awewe anu jadi bebeureuh manehna nyatana Nyi Dewi. Nalika manehna datang ka walungan tapi tetela Nyi Dewi eueuh manehna nganukur bisa melong jalan satapak anu berasna kalemburna Nyi Dewi. Ti isuk nepi ka sore manehna ngadogoan di eta jalan satapak tapi weleh anu dianti-antina teu daek jebul wae datang pikeun datang ka eta walungan. Dina poe anu satuluina mandri kawalungan deui pikeun neang bebeureuh manehna sugan ayeuna mah aya di dinya. Tapi angger Nyi Dewi eueuh datang kawalungan. Atuh mandri jadi leng ngahuleng.
nyangka meureun jalma anu kamari-kamari ngintip anu kumaha diudag teh laporan ka Juragan Gatra salaku bapana Nyi Dewi. Gancangna carita caturkeun dina poe kalimakna harita mah aya Nyi Dewi datang ka eta walungan. Atuh nalika torojol Nyi Dewi datang bungahna luar biasa pikeun Mandri nempo wanoja anu pika cintana. Atuh gancang Mandri kaluar tina tempat panyumputanana. Dewi cek Mandri. Mandri sono meureun meh hampir 5 poe teu pernah papanggih jeung Nyi Dewi. Kunaon kamari-kamari Nyai teu ka dieu Nyi, cek Mandri sanggeus deukeut jeung Dewi. Nyi Dewi ngadon repeh teu mere jawaban. Teutepanana dibaledogeun kana ngagulidagna cai walungan anu nyacas bodas. Katempo dina paroman Nyi Dewi aya kasieun. Alus nama Akang enggal gerak tinggalkan ieu tempat Kang, bahaya, cek Nyi Dewi. Teg Mandri karasa ruas ngadenge Dewi nyarita kitu. gancang Kang gerak tinggalkan ieu tempat, abdi alim Akang katohian ku si Ama, gancang gerak mangkat Kang, cek Dewi satengah maksa. Dewi teu kedah seueur nyarios Kang, enggal gerak angkat Kang, cek Dewi ngajujurung paksa ka lalaki anu pika cintana. Bari katempo pisan dina beungeutna jika nu nyidem kasieun. Mandri neuteup seukeut kana beungeut Nyi Dewi. Teutepanana anu seukeut manggihkeun ayana kahariwang kahoncewang anu pabaur jeung rasa kasieun. Katempo dina sinar panon Nyi Dewi anu sakitu pikaresepeuna ditempo. Dewi, Akang nyaah pisan ka Nyai, geus lain cinta deui tapi katresna kadeudeui ieu geus kadarah daging di diri Akang Nyai. nya abdi ge ngertos Akang, hampura abdi Kang, alus nama pohokeun rasa eta, pohokeun Kang, bahaya. Ayeuna abdi ngawartosan ka Akang, si Ama geus terangeun yen urang sok sering petepang di dieu Kang. Abdi lain teu cinta ka Akang, tapi ieu demi kahadean urang duaan. Urang enggesan hubungan urang teh nepi ka dieu Kang, cek Dewi lalaunan bari semu jiga rek ceurik. Mandri ngadenge caritan Dewi seperti kitu meh ampir seperti ngadenge gelap tengah poe rengerengan. Manehna teu percaya lamun mah Dewi bakal nyarita seperti kitu. Mimiti nama Mandri teh rek ngawanikeun maneh, rek ngarangkul jeung nyium wanoja anu dipika cintana. Tapi ku ngadenge caritaan Dewi model kitu, manehna jadi ngarasa teu ngeunah hate. gancang Kang gerak tinggalkeun ieu tempat, sareng sakalian hilapkeun abdi, pohokeun hubungan anu meh mang tahun-tahun ku urang geus diwangun Kang. Cek Dewi bari katempo cimata geus mimiti ngurubut maseuhan pipin. Mandri nganukur ngajantang nangtung
jiga patung bari neuteup ka Dewi. Biwirna jiga anu dikaput berat pikeun nyarita, letahna karasa liat pikeun kedalisan. Teu sakecap-kecap acan Mandri ngaluarkeun sorak tina biwirna. Hampura abdi Kang, hampura. Na anjeun teu cinta ka akang Dewi. Cek tadi lain abdi teu cinta, tapi abdi kapaksa. Hampura Kang. Sanggeus nyarita kitu, Dewi gancang malih laju berengbeng telumpat ninggalkeun Mandri anu masih keneh ngajenjenang tuh. Mandri melong kosong, melong melongpong, tetepanana tepuguh deul, galepak Mandri abubeutkeun maneh kana batu. Rasa katresna jeung kacinta anu salila ieu ku manehna dipusti-pusti asa percuma, asa laas ku kahujanan. Mandri teu nyangka bakal kitu jadina. Sok sanajan dina hatena aya kahariwang lamun kanyeheug kanyahoan ku Juragan Gatra, tapi ku modal cinta ka Nyi Dewi manehna tadina marek nekat erek nepungan bapana pikeun mentak Nyi Dewi. Tapi ari kitu kajadianana, harapan eta laas kabawa ku cai walungan. Tapi sok sanajan kitu Mandri teu waka nyerah. Manehna rek ikhtiar sateka pola, manehna nekat rek nepungan Dewi ka imahna. Gancangna carita sabulan saenggeus Mandri teu pernah nempo deui Nyi Dewi datang ka eta walungan. Rasa katresna jeung kasonona geus teu katahan deui. Kawanina dikumpulkeun dina hatena, naon wae nu bakal karandapan engke maena siap pikeun narima. Harita Mandri geus saged rek mangkat ka lemburna Nyi Dewi. "Rek ka mana Mandri?" cek bapana nalika nempo anakna geus rek turun ti imahna. Bade kata tangga lembur Pak," cek Mandri mahena bener-bener nekat. "Oh nyasok kade sing hati-hati jeung waspada." "Nya muhun Pak." Geus kitu mah jerut Mandri turun ti imahna, laju lempang ngidul nuju ka lemburna Juragan Gatra. Manehna meuntas walungan anu paragi manehna sok paamprok jonghok jeung awewe pujaan hatena. Sanggeus meuntas naik kana gawir saeutik beras ka lembur tempat dumuk matuhna Juragan Gatra alias bapana Nyi Dewi. Tapi sanggeus manehna nepi ka lembur anu dituju tetela di imahna Juragan Gatra, Nyi Dewi henteu nyampak. Nepi kadinya nu ayangan ukur bapana anu bari bolotot, laju ngahina nyarekan laklak dasar ka manehanana. "Dasar pamuda cacah kuricakan pangangguran, teu sudi abrig-abrigan, aing kudu boga minantu seperti sia." Ngaca sia teh, lamun hayang bareng jeung
anak dewek kudu boga harta sia. Ente saha wanianan datang ka imah aing? Andika anak juragan? Anak saudagar? Sing inget sia teh cacah kuricakan, sedangkan si Dewi anak aing mah deuleu menak, jalma beunghar, jalma jegud. Hartana ge bro dipanto bro di juru ngalai tengah imah deuleu. Jung geram babur mantong sia. Ulah ngotoran imah aing ku cokor rombeun model sia mantong. Kitu nyarekan lak-lak dasarna Juragan Gatra ka Mandri. Caritan juga Juragan Gatra eta memang karasana perih kana hate, tapi demi awewe nepi ka cintana Mandri tetep kukuh nangtung hareupeun imahnya Dewi. Kadeng itu sia gancang geram mantong sia. Anak cacah kuricakan rek wani macem-macem sia ka aing. Andika teh anak si Kandri lain, anu malarat, anu sangsara. Cek Juragan Gatra deui ngahina bari mamawa ngaran bapana. Nyel ngadenge ngaran bapana disabit-sabit, Mandri jadi nafsu. Juragan Gatra ngareken sato kamanehanana ngahina sakadae. Gancang gramatog sia. Cek Juragan Gatra deui meuni morongos. Mandri netep seukeut kana beungeut Juragan Gatra. Dina dadana ngakolak seuneu amarah. Nempo Mandri ngadon neuteup kamanehanana, Juragan Gatra atuh nafsu gancang marentah kadua anak buahna pikeun ngusir Mandri. Gancang usir ka jalma anu teu nyaho kahormatan deuleu. Usir. Eta dua jalma anu jadi baladna Juragan Gatra gancang ngusir Mandri. Atuh leos Mandri geus kitu mangaleos, indit ninggalkeun imah Juragan Gatra. Bari digiringkeun ku dua badegana Juragan Gatra. Sanggeus nepi ka walungan anu ngajadikeun wates antara lembur Nyi Dewi jeung lembur manehanana reg. Mandri ngarandeg. Kunaon sia ngadon eureun? Gancang sia lumpang, sok gancang lumpang. Aing diparentah ku Juragan Gatra deuleu pikeun ngawal sia nepi ka balik ka gogobrok sia deuleu. Gancang. Cek salah saurang anak buah Juragan Gatra. Naon hakna anjeun ngusir kaula deuleu. Cek Mandri bari malik molotot ka anak buah Juragan Gatra. Setan sia. Wani ngahina ka dewek sia, ngalawan sia. Andika bisa ngusir ka kaula di imah Juragan Gatra. Tapi di dieu anjeun ulah coba-coba ngarasa diri jago wani ngusir ka kaula sia. Cek Mandri. Anak buah Juragan Gatra nepi ka silih reret jeung baturna. Duana ngabenerkeun oge kana caritaan Mandri. Tapi yang hareupan budak ngora, budak satepak anggapanana manehanana asa disapelekeun ku ngadenge caritaan Mandri model kitu. Kakarak ayeuna yang hareupan budak ngora bari jiga nu teu sieunneun ka maranehanana, padahal meh duaan teh mangrupakeun centengna Juragan Gatra anu kejem turut telenges. Hei, anak Kandri, dengekeun sia. Ulah nyebut-nyebut ngaran bapa aing sia. Anu ayang anu kur kaula. Lain bapa kaula. Anjeun ulah nurutan si monyet Gatra. Ngahina ka bapa aing sia. Cek Mandri
nempas omongan centeng na Juragan Gatra. Mandri memang aja nyarita kitu, sangkan eta dua centeng Juragan Gatra kapancing amarahna. Memang bener katempo eta dua centeng Juragan Gatra jiga nu ambak. Mandri mata kitu ngahaja, maehna ge boga kaambak ka Juragan Gatra anu rek dilampiaskeun ka dua urang anak buah Juragan Gatra eta. Mandri geus kagok asrong, kagok berontok ka palang carambang. Atuh dua centeng Juragan Gatra ngadengi caritaan Mandri model kitu kadenge seuri. Tetela anjeun rek nyieun panyakit jeung kaula sia budak beje. Hade ku aing sia dirajeng dibaledogeun sia ku aing kawalungan ngagulidag sia, cek salah saurang centeng Juragan Gatra. Tapi karek oge centeng Juragan Gatra maju pikeun ewak Mandri, hiu suku Mandri geus ngahiuk manten kalawan dibarengan ku tanaga meh sapinuna. Atuh centeng Juragan Gatra nepi ka bolotot kaget, manehna geus waktu pikeun ngahindar serangan Mandri. Harita ngadius pisan ngan untungna nu saurang deui gancang newak kerah baju baladna, hiu plek plos. Atuh tajongan Mandri ngeplos nyamos ngadar angin. Eta centeng Juragan Gatra memang lumayan ngarti karena ilmu wela diri mata kitu oge. Setan wanian serek nyerang kain, kurang ajar ku aing dipotongkeun sia cokor jeung beung sia sakalian deuleu. Ancam anak buah Juragan Gatra nu tadi dibenying ku baladna. Hiuk hiuk sanggeus nyarita kitu anak buah Juragan Gatra narajang leungeun jeung sukuna butbet ngahujanan kana badan Mandri. Kalawan cepet sat Mandri ngageserkeun sukuna kabeh kenca, laju ngayunkeun sukuna dipake najong. Tajongan suku Mandri labas teka takis ku centeng na Juragan Gatra. Kena pisan karena iga burung melawan. Aduh, urang ajar sia. Aduh, sia wani-wani najong karena iga burung aing. Aduh, pantes ya lamun aina dicacak sia ku aing. Aduh, cek centeng Juragan Gatra bari nyekal iga burung nanu karasa nyeri. Cung baladna nu saurang deui ngagajlang. Dua nana rutret silih reret mere isyarat sangkan ngerempug Mandri. Atuh der harita Mandri dirempug kuduaan. Sok sanajan Mandri anak didikna kolotna nyatana Ki Kandri, tapi aing ngaran di huruf kuduaan kitu mah lumayan manehanana meniti bebaranting nyingkahan para rajang lawan. Nepika Mandri gancang undur-unduran sukuna geus meh ampir teu kosewan kana lamping nu handapna ngagulidag cai walungan. Dua centeng Juragan Gatra tuluy ngarangseg maju. Mandri usaha sateka pola dengan posisi anu aman sangkan dirina teu nepi ka ragrag kana walungan anu caina keur umpal-umpalan. Tapi anak buah Juragan Gatra bangun geus teu mere omber, laju terus nyerang
Sok sanajan sabaraha tonjokan Mandri pernah kena kan waruga lawan, tapi angger kayanana Mandri anu kadese. Setengah lengkah deui Mandri geus rek ti kosewan ka handap. Mandri geus mimiti ruas, geus sering ngalieukan ka tukang. Seranganana jadi percuma. Pertahanan dirina geus teu rapat deui sabab manehna geus teu fokus red ka hareup red ka tukang. Nalika manehna geus teu fokus kitu, hiu hiji tajongan anu tarik ngajejak pisan kana dadana. Cedak. Jengkang. Mandri ngajengkang, awakna kalayang murag ka handap gujubar. Mandri digujubar kana cai walungan. Untung muragna teh kana sela-sela batu anu nalemprak. Korolok. Harita Mandri teuleum ka jero, laju kaluar tina jero cai. Kadenge dua centeng juragan gatra di luhur pating cakakak seuri suka bunga ku nempo Mandri anu geus di kosewan. Sora seurina karasa perih kana hate Mandri. Lambat laun sora seuri dua centeng juragan gatra teh beuki ngajauhan nepi ka les teu kadenge. Set harita Mandri hanjat ngangkatkeun awakna tina walungan, laju diuk dina batu nemprak. Kanyeri hatena luar biasa. Tetela kamampuanana dina masalah main po eueuh nanaonan dibandingkeun jeung dua centeng juragan gatra. Mandri ayeuna mah kudu balik barina kayaan pakaianana anu cibrug basa. Nya kitu deui hatena anu nyeri asa digerihan ku hinis. Kajadian eta moal pernah dipopohokeun jeung Mandri, moal ngajam dina hatena, moal rek cicing di lemburna daripada terus mikirkeun Dewi anu jelas-jelas geus megatkeun kana tali kaasihna. Leuwih hade pikeun manehanana ngejat ninggalkeun lemburna. Nyati harita Mandri mangkat ka Kalimantan. Tujuanana pikeun mopohokeun Dewi. Sok sanajan Ki Kandri salku nu jadi bapana teu ngidinan. Tapi ku sabab nekat Mandri diizinan oge kudu jadi bapana. Nepi ka Mandri nepi ka Kalimantan buburuh jadi tukang dolken ngalahan kai. Lamun mah inget kana kejadian eta, Mandri osok celak keluar Cimater. Ayeuna manehanana balik di Kalimantan nuju ka Cisurupan pikeun nepungan nu jadi bapana. Cenah dina eusi surat bapana keur gering ripuh. Tapi nalika Mandri keur anteng-anteng ngumbar lamunan kitu, na atuh ari ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.